Ibu-ibu ulah wara cara rentil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kalayan nyebut nyebit asma Allah nu maha welas tur maha asih, henteu pernah pilih kasih kanu bungah kanu sedih. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur, nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugi ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya, suri tauladan nu tauladeun figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru, nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat, nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat, ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekal sunnah, ka para kulawargana nu anceg-panceg istiqomah imana, teu ungut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Urang mundut kanu maha agung, urang menta kanu maha kawasa, nyarandekeun diri ka Gusti Murbehing alam. Moga-moga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna, mugia dina ieu pangajian sing alus pangajena. Sabab nu ngaran hirup tong ngarep-ngarep urang diajen batur lamun urang teu bisa ngajenan batur, tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur, tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jelema nu alus nyatana jelema nu bisa silih ajenan ejeung batur. Well, Ketua organisasi Patrick nu kusim kuring dipihormat, pendiri Patrick, sesepuh Patrick anu sami kusim kuring dipihormat, ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan, kalayan ngabogaan pamaksudan. Aya bahasa Sunda anu matak nyiniran urang kabeh, nyatana ulah poho kana purwadaksi. Tah jalma teh sakapeung mah sok poho kana cita-cita mimiti. Lamun keur sangsara sok boga cita-cita hayang beunghar, tapi geus beunghar sok naha poho kanu sangsara. Mun keur jadi rakyat boga cita-cita hayang jadi pejabat, tapi naha geus jadi pejabat poho ka rakyat. Eta teh jalma kitu teh poho kanu purwadaksi. Jalma bodoh lewat sakola hayang pinter, tapi naha geus pinter bet sombong ku kapinteran. Berarti pinterna ngajongklokeun dirina kana jurang kahinaan. Matak hakikat nu ngaran hirup aya urang teh saha ba? Da ieu teh nu hadir teh kabeh oge paralsu. Sagelis-gelisna ibu make make up, pake blush on, lipstick ongkoh, aya kuring kabita teu. Naha bet kuring teu kabita, kuring sadar ieu mah palsu. Dan nalika gebrug mah tuluy dikawin asli nama bakal bijil sorangan. Matak hakikat hirup teh geuning urang teu keur melaan kapalsuan. Nu beunghar asli palsu, hampura palsu. Nu beunghar deuk menikmati kabeungharan kumaha lamun gaul jeung jelema nu leuwih. Imah hiji hayang 2 sertifikatna kabangkeun. BPKB hiji mobil hiji hayang 2 BPKB na kabangkeun. Hareupeun umum gaya mobil 2 imah 2 eusi sirah ngebul tiap bulan setoran. Tah asli nama eta tah setoranana. Jadi urang hirup teh geuning keur melaan kapalsuan. Saha ari urang aslina? Maka manusia disebut hamba Allah. Ai ngaran-ngaran hamba Allah disebut nage hamba Allah. Hamba Allah mah innallaha ma'ana. Anu hirupna geus jeung Allah, ta eta hamba Allah teh. Pan aya urang mah aya dina bibir ngomong hamba Allah, ai kanyataan ngagugu nafsu, bisa jadi ngaku di dunia hamba Allah, di akhirat mah dibongkar hamba nafsu. Lamun bener hamba Allah, kahayang kudu kahayang Allah, keputusan kudu keputusan Allah, sifat ge kudu niron karena sifat Allah. Sifat Allah 88, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, nepi kaya sobur.
artina buktikeun ku awak urang ya Rahman ya Rahim sifat welas sifat asih sifat deudeuh. Lamun kabeh umat Islam mibanda sifat Allah nya ah jeung asih moal aya fakir miskin teu sakola, moal aya budak yatim nu musafir, moal aya jompo nu teu boga imah, bijil sifatnya ah jeung asih deuk nyaahan deuk asihan kasasama dina hirupna. Pan kanyataan malain kitu urang mah egois. Lamun nu beunghar tong sok nyaritakeun imah ka jelema nu teu boga imah, tong sok ngedeng-ngedeng kongkorong ka jelema nu teu make, tong gigibrig eta kokod ulah nembongkeun geulang ka jelema anu teu boga, tong sok mapanas kana perasaan batur. Keur naon beunghar dipake alat kitu dibawa ge henteu. Malah mandar beunghar teh kudu era. Naon hartina sawah lega tapi yatim teu kabenre, naon hartina duit naker tapi miskin teu kabantu, naon hartina imah gedong sigrong tapi naha hareupeun imah jelema teu boga imah teh dipikiran sing garableg ka era hirup teh. Al haya'u minal iman, sabab era teh bagian tina iman. Nana gerhana ge ceramah kieu teh era ku batur disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan. Allah mah maha uninga saha kuring sabenerna. Nu leuwih apal goreng patuta kuring adalah diri kuring, nu leuwih apal alusna kuring adalah diri kuring. Ieu teh palsu Pak. Dina ceramah nama hebat, nyaah ka fakir, nyaah ka miskin, nulung nu butuh, nalang nu susah. Pertanyaan, ibu tos lalajo kuring bageurna ka yatim, bageurna ka miskin. Pan acan ibu mah karek ngadenge kuring ceramah can lalajo bageurna kuring, matak can bisa disebut alus. Nyaah ka yatim, nyaah ka miskin, tinggal naik we ketua Patrik. Pok ngomong sae ceramah teh kudu nyaah ka fakir miskin. Ayeuna mah urang buktikeun amplop moal dibikeun. Cing teh naha pa ketua ceuk salira kudu nyaah ka fakir miskin, urang bagikeun ayeuna keneh hak salira deuk dipenta, urang bikeun ka fakir miskin. Kumaha ceuk kuring lain tatadi nelepon hanas datang. Matak hangaran hakikat hirup teh ngomong soal babari, tah migawe soal nu hese. Beletuk tatangga ibu dipangnyanungkeun, pan ibu sok ikut campur, sing kuat, sing sabar, keun bae da aya zaman nabina. Eta teh omongan teh rangu teuing. Da teu ngarasakeun kanu kajadianana. Beledug isukna salaki ibu nu nyanung geuning pingsan. Matak agama teh gampang dicaritakeun, hese dilakukeun. Jadi urang teh saha atuh ibu? Matak hakikat nu ngaran hirup mah urang teh keur melaan kapalsuan. Lamun hirup bareng jeung Allah, kaputusanana ge bakal kaputusan Allah. Batur beunghar bae geus jadi takdirna, urang sangsara bae geus jadi takdirna. Engke di akhirat mah urang nyaho saha nu bakal salamet pangheulana. Nu beunghar mah paneuri salametna ge kudu salat, kudu zakat. Nu sangsara mah ku salat beres, teu perlu zakat. Naha teu gableug. Nu sangsara ditanya ti mana harta dipake naon, tinggal jawab teu boga. Coba nu beunghar, di mana harta dipake naon? Deuk naon jawaban? Jawabanana lain ku bibir jawabanana tapi ku pagawean, bageur ka fakir, bageur ka miskin. Engke Allah nanya, di mana harta dipake naon? Fakir miskin bakal nagog, abdi Gusti saksina, hartana dipake nulungan abdi. Abdi Gusti saksina, hartana dipake bebela ka diri abdi. Salametna jelema beunghar, lamun bageur ka nu miskin, aya pitulung ti jelema miskin nu dibantuan. Matak nu beunghar teh sing balageur. Tapi sabalikna anu beunghar kumat pedit merek hese cap jahe buntut kasiran wilujeng. Engke di akhirat ditanya, "Di mana harta dipake naon?" Jawaban nurutan, "Dipake fakir miskin." Nolol si miskin ti surga. Wadul Gusti, daguar babatokna. Poe ayeuna nu miskin direret ku juru panon, engke di akhirat mah urang memohon hayang dibentaan jeung dibantuluan ku nu miskin. Matak sing balageur ka nu miskin. Nu beunghar boro-boro akhirat di dunia ge najongjon hirup nu beunghar henteu. Ku tuyul sieun. Nyarieun tolak bala gambar pedang cing teh naon eta? Tolak bala ngaran naon? Tuyul teu asup. Coba di nu miskin di imahna aya tolak bala teu. Naha pantona ge rujad. Matak tuyul teh blus-blos we. Nu Bapak wali kota pidato, "Hei orang Cimahi, wayahna kudu aya ronda. Nu beunghar mah pendukungna, sae wali kota, hebat wali kota. Nu miskin mah hayang mantok ngadengi pidato kitu. Naha teu perlu ngarona da eueuh paokeun." Jadi kajongjonan hirup ayana di saha, Pak? Bener.
Di nu miskin ngarokok nu beunghar mah riren sieun paru-paru. Nu miskin mah rokok naon digares teu paru-paru jag-jag we. Ya. Nu beunghar mah memeh dahar mikir heula restoran nu mana budget sabaraha menu naon. Nu miskin mah nu ayana meja dileg-leg kajen angen kacang hasem dituang jag-jag nu penting teurab geus eta mah. Teu sakabeh jelema harta jongjon hirupna, teu sakabeh jelema miskin runtag hatena, matak nu beunghar tuh guguru kana kahirupan jelema nu miskin. Bener. Hakikat hirup matak lalakon beunghar jeung miskin mah sebatas ujian. Nu sangsara heuing sabar, nu beunghar heuing bager, duana lagi salamet. Nu sangsara sabar, nu beunghar bager salamet. Nu bodoh alewoh, nu pinter oncoran jelema bodoh. Ieu mah jelema pinter ngaledek jelema bodoh. Deuk ngaledek mah teu kudu pinter jadi jelema belat ge bisa. Bener. Saha atuh urang teh? Heueuh well. Very good, very well. Lamun engke aya nu bogoh ka urang engke beresna towel. Pek teh nini nu noelna cekek. Toream teuing. Ulah pernah hirup ngarasa sangsara, awak urang teh mahal. Yeuh kuring boga duit 3 juta dek dibikeun ka ibu, daek. Hoyong. Tapi syaratna huntu didudut hiji. Mahal Pak urang teh. Da jelema anu ngarasa sangsara mah lamun jelema anu kupur kana nikmat. Kanikmatan urang ku Allah teh dibere panon jeung awasna, cepil jeung dengena, bibir jeung ucapna, suku jeung lengkahna, hate jeung pola pikirna, tinggal narimakeun. Sok ibu bersyukur karena hirup awak gede tampak. Ieu mah awak badag leos ke kantor desa senam 2 tahun tibatan leutik kalah kabeuki meber. Beres senam goyobod, comro, misro, liliwetan ongkoh, toong salaki tara senam tapi begung mikiran hutang urut baso tah. Keur naon? Kulit hideung tampak teu kudu riweuh. Ieu mah kulit hideung hayang glowing sing sadar banget nu glowing punuk merenge ngeus boga salaki mah mengeus we nepi ka beas teu dibeli kana nu kitu we akhirna teh beungeut bodas awak pewot mengeus tarimakeun da aya hikmah di balik eta mang naha kawin jeung nu hideung genah nama geje genah bangsat kieu teu tulus cing teh pelebahan naon bangsat jeung hideung lampu pareum jam 11 peuting bangsat datang pamajikan ngadon seuri pugu bangsat ngagajeleng asa disampeurkeun huntu eueuh beungetan aya hikmah di balik eta matak tong riweuh hirup mah jalma nu teu riweuh jalma selalu tenang saha jelema nu narimakeun narima bulu panon geus alus antep ieu mah teu narima dipanjangan luk-luk ka luhur ngarepot diri teh. Coba bulu panon ponok kucap kicep teh hampang tuh. Pada itu narima mah dipanjangan luk ka luhur nempo jelema teh jiga nu cacingeun kicep. Balik ti dieu mau motor angin ngagelebug. Nilep duanana teh kusruk kana solokan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon. Tong sok tutu dinganan ka Allah awak urang nu omeaneun. Ibu rumah tangga hancur, budak jadi korban. Nah anu dituding Allah. Lain Allah nu salah, ibu nu goreng adat. Dalamun pamajikan soleh mah ku salaki ge bakal dipiara, dipertahankeun. Aya nu adatna goreng mah teu sararudi. Tenang, bapak nu meunang, ieu nu eleh. Sok sing harade atuh ka salaki teh ngarah dipiara tuluy. Ieu mah lak-lak dasar bebeakan ka salaki nyarekan si bagong. Parah. Salaki joget dicarekan. Ieu mun salaki resep joget tibatan dicarekan mah ngadon moal eureun moal. Babari tinggal ibu miluan, Pak dek ka mana dek joget ngiring jeung emak. Daripada bapak antel jeung artis teu kengeng, emak panas sok jeung aing disengekeun antelkeun kanu aing. Ngarah calageur hirup teh. Salaki resep nguseup, nah maka jeung dicarekan, da salah ibu. Ari nguseup dicarek, aya laukna digoreng, aya sesa dijual. Aduh,
nyieun solusi hirup matak hirup kudu jeung Allah teh da Allah solusina atuh. Ya malak-lak dasar bebeakan ka salaki nyebut bagong. Untung salaki pinter naon mana nyebut bagong berarti siapa penting urang HS jeung bikangna. Kumaha cek anak mamah bagong bapak bagong ari abdi ya anak begu atuh. Rag-rag talak budak korban nu dituding Allah terlalu salah urang nuding Allah urang nu goreng kalakuan. Lamun hirup ejeng Allah ma'ala bidikrillahi tatmainul qulub hate bakal jongjon lamun hirup ejeng Allah. Ibu amak ka salaki gampang tinggal wiridan tagugeun banget ibu karena banget salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh baca yasin pan salaki teh bari nangkep maca ayat kursi da disangkana jurig cai nu asup gobro duit 2 juta tinggal centil saeutik sadaqallahul adzim. Duit menang rumah tangga anger itulah fungsi manusia nu hirupna bareng jeung Allah. Bapa salat kuring salat jeung Allah cantang tuh loba jelema keur salat jeung Allah bubar salat jeung ujub asa aing pang salatna di mana letak Allahna. Nah ieu di jilbab jeung Allah nyao ah. Nah ieu di jilbab jeung Allah nyao. Lamun bener ibu di jilbab jeung Allah ulah sakadar munian sirahna tapi bunian eusi sirahna ngomongkeun batur ulah popolotot ulah ngadengen gosip ulah nyaritakeun kagorengan batur ulah ta eta jilbab lahir jeung batin teh. Lamun di jilbab karek lahirna ari batin teh di jilbab ngaguyupuk kana gosip beuki jilbab badak popolotot ka salaki jilbab mah bener gede ngan teu kaur batur nyieun kasalahan diomong-omong tompo salaki bari ngareret ka ibu lebok gitu. Bongan manusia aya lahir jeung batin pak ieu mah lahir tah batin mah eusi hate matak nu kudu ku urang dialusan lain awak-awak teuing tapi tah eusi hate bener. Tiung saragam baju saragam keur naon ari hate teh saragam mah tah anu make tiung mah juga rada kasigeung hayang balik we kitu teh. Tiung saragam, baju saragam, babari aya tokona tah nu hese menyaragamkeun eusi hate nu sanyana. Matak Patrick adalah keseragaman, punten hatena ge kudu saragam. Aya anggota gering, longok, aya anggota susah, teang, aya batur kamusibahan, sumping minimal miheulakeun anggota urang ulah waka ngareret ka Aceh ulah waka ngareret ka Palestina anggota urang perhatikeun heula ulah ka Palestina init ari anggota sangsara beak ti karep itu atuh kal jasadul wahid hiji organisasi teh kudu seperti hiji awak jatot ti tajong nyurucud cai panon jebeu bibir lungleng sirah nyokot pan leungeun kenca kana babadotan ceuk letah ka dieu ku kuring digayem cek ngerasakeun pahitna letahna cek atuh kadeukeun ciduhkeun dipokokeun kanu lukana geuning cager teh butuh kerja sama bari sama-sama kerja ulah kerja sama ngomong ngungkul ai kerja sama henteu aduh mata nagara jeung bangsa ge bisa maju lamun rakyatna daya kerja sama ieu mah nu beunghar hayang BLT gelo nu kitu mah pan sidik gedong boga sawah boga budak sakola ari kades dicarekan kades gelo cing teh nyarekan kades batur menang BLT aing henteu pan beunghar dia da teh diletakan hayang we ngasaan munafik kitu peta teh ari ngomong ka Allah hayang beunghar geus dibere tara ngaku belaan salaki di anyap ojek online kongkorong disumputkeun gelang diteuneun leos kabang nyairkeun BLT eueuh ka era keur jelema nu beunghar mah lain kokoro manggih nu kitu menang BLT teh tolak moal lurah moal RW bikeun ka yatim bikeun ka miskin emak mah rumah sajelema boga imah boga organisasi ge organisasi mahal motor piraku ieu anggotana hayang BLT lamun anggotana hayang BLT geus tong gablek motor era justru iya organisasi Patrick mah organisasi motor menang BLT geus siap nolak moal lurah bikeun ka fakir bikeun ka miskin tah eta nu sabenerna beunghar aduh uhuy jeung deui da ujian Allah teh ka saha we teurakna teh asli kuring ge meunang palebah deuk ditarima ngan wayana cenah stiker kudu diteuneun di imah sudi cing teh
badami we jeung nu miskin urang seteng-seteng cing. Stiker nu maneh tak ieu 500, tak ieu urang teu boga stiker 500 jadi 1 juta dibagi 2. Tak jadi ngaran abdi aya di batur kumaha cek umum HD na gerhana mah BLT dibikeun kana sajian stikerna wungkul. Jadi urang teh hirup teh Pak saha ukur sesebutan cantang tuh bapak jeung kuring nu mulya kuring cantang tuh hareupeun Allah membawa bapak nu mulya da kuring mah capetang teh dina nyarita pagawean mah wallahu a'lam nyarita mah tahajud yu toong ka Cimaung nu ngomong tahajud teh hees Pak sodako infak pan gitu kuring nyarita teh innamal shadaqata lil fuqara sarodako infak ngomong ka batur mah pan batur teh nu ngadenge isuk teh masjid kasumbang yatim kabantu fakir miskin kabela nana gerhana mah boro-boro isuk poe ieu ge lain sodako ngaduduut saha nu bakal sodako ketua Petri dan kita balik ti dieu teh punten cenah pangarsa ieu mah sodakohna culang cileung urang bari ditampa nah ditampa butuh lur jadi nilai sodako teh dalil sodako teh geuning karek apal can amal ayeuna barudak Petrik teu apaleun dalil sodako tapi osok sodako geuning ngayakeun ieu santunan anak yatim santunan jompo cing teh apal kateranganan cing sok talar teu geuning migawe cantang tuh jelema apal ujung amalna cantang tuh jelema amal bari apal kana dalilna cantang tuh mata hirup teu sampurna well teu sampurna ibu oge tanpa salaki saha ibu matak tong dikit-dikit jono ditinggalkeun abring-abringan barudak Petrik pan sok ulin ka Pangandaran 3 poe ieu teu narima dikit-dikit janda montong leuwih hade boga salaki 10.000 ge datang pamere salaki geus jadi rana mah 1.000 ge moal datang sorangan tanpa usaha matak sing salabar hirup teh aduh asa dipangmunangkeun malahan masalaki datang ti panyabaan teh papageuna lawang panto geus 3 poe teu pange teh geuning bapak sumping kitu tah ka anggota Petrik teh ibu geuning bapak sumping cokot cai anu tiis bikeun ka salaki punten bapak cai teh cai we teh gula-gula acan suruput teh diinum da katempo amisna padahal teu make gula nu amis teh lain gula budi ibu kajian nu dibikeun teh manis ari budina baketut hase mah hayang nyeblok teh dengekeun beres kitu pan barudak Petrik teh ngesang lu atleet kesang ngoprot bapak bilih bade ka jaman laan bajuna siapkeun anu odol jeung sabuna bawa ka cai antep cenah ibak bubar ibak sampeurkeun deui ku ibu ieu sarung ieu koko ieu kopiah dekul bapak teh salat beres salat kuliwat ibu ka hareup deuk menta hampura bapana capek lung seri putunuh tiba heula emak teh rumah sacan bisa nyugemakeun nu jadi salaki punten ieu teh ceramah teh jero teuing matak ibu-ibu alolohok teh ku eueuh nu kitu teh ku eueuh barudak Petrik saminggu teu balik-balik nagog banget na make jeung mantog tutur-tutur we ketua ka ditu tuh silih tonyok eta tuh kawin jeung motor sia mah ka itu sabab ngaran-ngaran jelema anu boga karesep kadang-kadang Pak pamajikan nomor 2 mun resep nguseup pamajikan nomor 2 resep manuk pamajikan nomor 2 apal beureum eukeur anis coba pamajikan apal hejo anu eueuh asak-asakna mun nguseup eupan ge kudu nu hade nogna ge nog kokonengna dilaan ku pamajikan bikeun we nog puyuh anu leutik keun bae dangaran karesep mah urang ge boga hobi ngan rata-rata na kuring resep kana manuk ternyata modalna bohong asli meuli murei harga 12 juta cek indung teh ai maneh meulieun wae manuk beh pira 1.200.000 balenyang kuring ka Banten rencana eudeuh ceramah dekul ceramah balik ti Banten ngahulang murei eueuh pun biang mawa duit 1,5 juta alhamdulillah cenah maneh membawa berkah menang meuli 1.200.000 ku emak dijual 1,5 juta lamun lain kakolot hayang ngerewes
ngancek hate lain salah kolot salah urang bebejana 1.200.000 padahal mah 12 juta ngahuleng eta di jero kamar dek nyokot nu ge teh harareang keur emak we teh kagok ngan ieu mah da barudak Patrick mah ulah nepi ka bohong gitu bejakeun we sing jujur sing nya-nyana matak hakikat kahirupan hate nu alus tingkah laku alus omongan alus pribadi ge bakal alus lamun hate nu kotor punten nyi ngareupan nu alus ge ku kakotoran memoal balik jelema nu goreng hate lalajo acara ieu nu diayakeun ku Patrick moal teu kieu atuh ngomongna nah kikituan hate kotor memoal balik Pak tapi keur jelema anu alus hate hampura alhamdulillah ayana barudak Patrick lain ukur bisa mamawa motor tapi gening budak yatim katulungan miskin kabela anu bingung ge kabantuan tuh nu alus hate mah nempo nilai positif ngan lamun kotor hate hampura nah geus moal balik aya sia teh mah cekek ku sararea lah tuman matak geus nu ngaran hirup mah urang tong akrab teuing jeung jelema nu kotor hate keur naon di pikiran jelema nu kotor hate ceuk agama mah tong diheulakeun ku karesep tong diheulakeun ku kangewa jelema nu diheulakeun ku karesep deuk ngomong alus ge deuk ngomong goreng ge bakal disebut alus da resep jelema nu diheulakeun ku ngewa kajeun ngomong alus tetep bakal dicokelan ka gorengan matak hirup jelema mah teu boga hak pikeun nganilai jelema bapa ibadah keur Allah kuring ge ibadah ka Allah ulah sok silih toong kana ibadah masing-masing nu penting memigawe sararea tah Islam sok pasea teh ancrub kana ibadah batur nu hiji diutek-utek nu hiji jeceng pan misah masjid cing teu naon maneh misah teu sudi aing mah jeung si itu naon diutek-utek kitu cing teh saha nu diutek-utek batur maneh miluan henteu atuh ngajedog we sia teh mah jeung kudu ngareret itu ieu mah nyieun deui masjid nepi ka RT aya masjid 2 eueuh masjid Al-Falah eueuh masjid Nurul Iman nu belah ditu cenah utek-utek belah di jeceng lol nini ka ditu bingung ka dieu bingung nyieun deui masjid khusus meureup Pak al ikhtilafu bainal ummati rahmatan perbedaan di antara umatku teh kudu jadi rahmat kabeh ge keur dakwah Bapak polisi dakwah TNI dakwah ustad ge dakwah pemerintah ge dakwah bisa jadi barudak Patrick ge keur dakwah dengan alam loba belegering beuleut ka ditu leut ka dieu panapakuran alam asa dipangmelakeun bari asli nama teuing teh nana gerhana ge dakwah matak wujud manusia pasti berbeda tanpa silih ajenan moal bisa bijil persatuan bener Bu tanpa bisa ngahargaan moal mungkin terjadi persatuan polisi weweg jeung daweg meujeuh da polisi bagian keamanan negara matak lalajuan dina upacara geuning polisi mah hohoak obodo songsok kamera putih warbo grok 2 poe di puskesmas da beunang genggerongna tuh da sidik tarik teuing keun da eta mah tugas polisi tugas TNI ngalaporkeun lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun siap laksanakan TNI coba ku lebe kikituan sok geus teu maen atuh da moal teu pakades urang lajengkeun upacara kumaha cek kades mangga teu adus matak gerak cicing dina bagianana masing agama ge sarua mun NU Persis Muhammadiyah Jamaah Tabligh Torekat Sahadatain Torekat Naksabandiyah gerak cicing dina bagianana masing-masing sabab dakwah teh boga proyek masing-masing anya tak mamah hayang ngulum ceramah teh nu bari curhat tong ngulum kuring mamah dedeh da mamah dedeh mah metodena bari curhat pan ibu sok curhat di Cimahi mamah dan curhat dong mah mau curhat iya dong kumaha carana nyeurepan salaki burut bari teu usaha kacau eta pertanyaan untung mamah dedeh pinter datang ke desa nyieun BPJS operasi keren mama ngulum ceramah teh hayang nu pinter ilmu sejarah Gus Muafik ti Jawa mama ngulum ceramah teh hayang nu pinter Quran jeung hadis nahwu jeung sorof kitab Al-Marogi Ibnu Katsir jeung Jalalain segala rupa Ustad Adi Hidayat mama hayang anu dakwah nate jeung nu ditato make anting kongkorong Epi Effendi balad kuring hayang nu jiga ojek online urang
bebas-bebas wae Pak. Ah mama ngulum ceramah teh hayang naon, hayang nu lentong deket di Cimahi Kalemang mah Agim lentong Agim. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah ya AA bisa hadir di Cimahi. AA banyak berterima kasih kepada AA Patrick. Bagaimana ibu senang berjumpa AA? Ibu senang tapi AA yang kurang senang. Nah, geus kalolot kieu. Hidup itu harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala ya. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang. AA sadar ini bukan panggung AA, tapi ini panggung AA Nana. Jadi AA mohon pamit. Karunya ke Ketua Petri kudu ngamplop kaduaan. AA ge malentong. Mama ngulam ceramah teh hayang anu bari nada heureuy Ustad Abdul Somad. Hayang nu bari solawatan Kiai Haji Salimul Afif. Hayang nu nerangkeun karuhun Jawa Barat Abuya Muhyiddin. Sok hayang nu kumaha deui? Hayang nu bari nyanyi Roma Irama. Komplit di Indonesia mah Pak. Matak tinggal sakaresepna masing-masing. Entong ngarasa ustad eta jago urang, ustad itu jago batur atau diaradu kabehana nage ustad mengomongkeun agama kadar eta bajuna beda bae dina perbedaan baju mah nu penting hate nu sarua mah. Geuleuh baju we sarua ari hate teh sarua rungsing kaituna teh Ya Bu. Geuleuh sedih. Keun we atuh barareda ge. Aki-aki ceramahna beda. Aki-aki membagian di masjid, ngan jigana di masjid ieu. Masjid nu di kampung geuning. Pan aki-aki mah kitu dakwahna teh deuk magrib, eling umat muslimin muslimat. Hayu orang berjamaah salat subuh. Aya setengah genep magrib. Keun eta mah bagian kolot. Budak ngora engke dina takbiran. Sabab takbiran mah lapanda panjang, napas kudu panjang. Tong aki-aki watir. Pan budak ngora mah panjang napas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil ham. Budak ngora ieu mah aduh di masjid Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilah. Napas ponok itu panjang keneh pan jadi angka panyamung eta ha ilallah atuh pi omongeun. Matak hirup gerak cicing dina tugasna masing. Matak iya judulna dek syukuran, syukuran mah dua nu kudu dibahas. Hiji makna syukur, kadua kana naon ari syukur. Syukur jeung kana naon ari syukur. Hayo. Syukur ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang nu mere. Berarti ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang nu mere itu disebut syukur. Dek kana naon ibu syukur kana nikmat. Maka lol we bahasa katerangan pangluhurna nikmat teh geuninganan lain harta tapi pangluhurna mah sehat. Jelema boga harta bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah lubak libuk kuda hareun mobil mewah palo bagada boga sawah oge lega ngan lempang dina roda edeuk. Tuh cekuring oge. Ternyata kenikmatan nu paling luhur adalah sehat. Matak ibu dek bersyukur tina sehat, panon tong pake pepolotot, ceuli tong resep kana gosip, bibir tong ngomongkeun batur, ngalengkah tong kana salah. Ta eta teh syukur kana kesehatan. Ayeuna ieu barudak Patrik tong sok galak teuing ka pamajikan teh. Ieu mah dapon maneh jararajak jejak bobokongna.
habok termosna teu sadar engke geus kolot lempang kieu. Pamajikan teh madmol teu kieu, aduh lebok. Kunaon terjadi kitu? Bisa jadi doa pamajikan Gusti dibere cager ge ngadon ngajekok bobokong mending pengkorkeun tuh. Ibu tong sok popolotot teuing ka salaki teh dengekeun. Ieu teh panon teh nikmat, ibu bisa tumpat tempo, bisa kucap kicep, tong sok dipake popolotot, bisa asup kana kupur. Engke salaki ngomong, Gusti, kahayang teh bere panyakit nyeri panon da. Nah geus taak di polototan wae pan ibu nyeri panon mah deuk kieu teh hese. Jadi Allah nyiptakeun panyakit teh sabenerna keur nyegah manusia tina doraka. Jelema resep gosip enteng keur Allah mah budegkeun. Sok ngobrol jeung nu budeg teu nyambung. Mata lamun ibu mung budeg wayahna eureunan kana bab gosip. Mata kolot baheula mah soca tanpa make kacamata, cepil teu boleh dengan denge tuluy, jag-jagna teu boleh bebeakan, naha dipake bersyukur sehatna, pan urang mah boro-boro. Bener ya? Tak yuk ladang pangaosan, cing atuh ulah eleh ku orai. Da pangaosan urang mah darajatna teh jiga orai. Ganti kulit aing ngaran anger orai. Tah pangaosan teh ganti baju, ganti tiung, ganti ustad, ganti tema, ganti penceramah, hate mah da teu ganti-ganti, nu rungsing anger, nu pedit anger, nu kukulunu anger, nu pedit anger, nu kedul anger, pangajian ge anger, ngaji nu mana nu keur dipigawe. Weh. Alah, sing aya robahna bubar ti dieu teh, ibu goreng ka salaki, bersyukur geua tangkep aya. Kesalaki teh bakal nanya, mamah nah uih ngaos jadi lebay. Oh, tobat. Isuk teh bakal dititah deui ku salaki teh mah ngaos deui enjing mah. Nah, bapa miwarang wae ngaos ka abdi, bapa mah resep eta kurobah hatena. Anu biasa kieu ka salaki mus-mus duit, geura tobat, geura insaf tina duit teh. Dibere leutik nuhun, dibere gede alhamdulillah, ieu mah dibere leutik teh jeding-jeding beng mah kanana. Salah kita capek usaha teh hot ripu ayeuna dibere duit leutik heuh kamampuanana sakitu tanpa nuhun bapana lain beng meh kanana na teu sieun ibu engke tungtung hirup lamun loba kieu ka salaki apa nu maot mah bapak kieu ku sabab si eta mah dosa nu loba namprak ngajepret deui. Untung na teh lebe pinter nyokot 5.000 diteuneun dina duit dina leungeunna jug nilep sorangan. Tapi bapak ge tong ngeunah teuing seung nyeurikeun ibu-ibu geus boga pamajikan tempo teh pamajikan lain neuleu batur. Ieu mah di jalan aya nu herang-herang paur ulah tempoeun bapak teh pamajikan lain itu. Matak lamun bapak teh bisa eureun nempo anu sejen nah bapak teh sieun tungtung hirup hese peureum. Apan maot mah ditutup innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tah nu soleh mah kieu ku sabab boga dosa na loba kucap kicep anu sejen kieu sabelah tah. Bersyukur karena kesehatan sabab nu pangluhurna kanikmatan adalah sehat. Duit loba imah gede, mobil aya, tapi keur naon lamun teu bisa dipake. Tah bisa dipake teh ku sehat. Kursi loba ngan diuk teu ngeunah, bisul keur naon? Bener. Dahar hayang loba deungeuna, aiteun teu asup kana beuteung, da boga panyakit mah talung nu miskin, jonge, jotang, babadotan, pucuk sintrong, leuncak, takokak, digares jarak jag gitu. Tong coba-coba nuding panyakit karena dahareun. Sebenarnya Allah nyiptakeun dahareun teh lain keur jadi panyakit, da panyakit mah dijieun ku hate anu geringan. Hate gering panyakit datang, hate bebas mah panyakit moal pernah datang. Itu atuh. Ya mau batur bonghar, moal teh nyegik. Batur maju ekonomi. Nah, nya si eta pagawean momotoran tapi beunghar. Aya naon tah hate? Ku sirikna urang, ku panasna urang ka milik batur, moal matak milik batur nyampak ka urang. Matak bersyukur hirup mah tarimakeun. Ibu salaki petot tampak.
Sabab ibu teh can bisa dibere salaki nu kasep bari beunghar mah can bisa. Salaki kasep bari beunghar hiji galak timuru, 2 WA dipariksa, katilu lamun telat balik bakal dicarekan awet rajet. Naha salaki kasep jeung beunghar sieun dipaok batur, coba jeung nu petot deuk balik heug henteu kajeun. Lamun ibu boga salakinya kasepnya beunghar, punten runtag tah hate teh saban detik saban menit mariksaan HP we. Coba jeung nu petot teu hararayang nempo HP-na ge. Aya hikmah di balik eta. Heueuh. Batak nu ngaran kahirupan modalna adalah bersyukur tina kasehatan heula. Kadua, nikmat nu panghandapna teh harta. Asli ya. Nikmat nu panghandapna adalah harta. Loba jelema neangan harta nepi ka poho kana kasehatan. Begadang unggal peuting. Capelung se belaan poho dahar poho nginum, melaan harta benang tapi rumah sakit bakal diungahan. Matak cing ulah bebela teuing kana harta nepi ka poho kana awak. Bener Bu? Ah. Keur naon duit loba tapi rumah sakit unggal minggu kudu ditepungan. Mending teu boga duit teu wawuh jeung doktor. Malahan miskin mah divaksin ge sudi. Kamari datang corona 2004. Corona datang, nu beunghar ragrag ekonomina, pabrik ala lancur, kongkorong dijarualan, gelang dijual. Tapi nepi ka detik ayeuna masih kene kongkorong, ngan usut punya usut kongkorong lajada ladang COD. Aya nu miskin robah teu tina corona nepi ka ayeuna teu robah-robah. Panu baleunghar mah berubah, Pak. Sawah dijual, mobil dijual, melaan hayang salamet awak, boiluan program pemerintah, divaksin kabehanana. Jug teang nu miskin. Hayangan divaksin nyumput batuk saeutik tara bebeja sia teh. Nya, loba duit, loba pangabutuh. Eueuh pangabut, eueuh duit. Kadang-kadang eueuh pangabutuh, tinggal milih sok hayang nu mana. Loba duit tapi loba bubutuhna. Eueuh duit tapi eueuh kabutuhna. Kunaon Bapak Ketua Patrick ngahuleng wae, Ibu mah barbara katakan, seserian anak buah kuat cakakak. Kunaon ari Ketua Patrick nepi ka teu babara katakan jiga Bapak, padahal loba duitna geus sadar, loba duit ge poe ieu geus loba bayareunana. Nya, coba ieu ibu-ibu babara katakan teu mawa duit, deuk naon bayareun? Ceramah ukurlah lajo, diuk ikur dek, hayang jajan tinggal leos. Pan ketua mah, aduh bisa barahaeun cenah mayarna gerhana tuh. Loba duit tapi loba pangabutuh. Eueuh duit kadang-kadang leungit pangabutuh. Matak hirup mah bersyukur kajeun teu boga duit tapi leungit pangabutuh. Itu lebih ngeunah daripada loba duit loba pangabutuh. Da ieu barudak Patrick boga motor anu mahal, sare tibra dah henteu. Nu miskin mah teu boga sepeda, teu boga naon-naon, pantor ujad geblus kusak. Tibra nepi ka subuh. Coba ieu barudak Patrick. Kulem jam 8, ku pamajikan geus di TJ. Pak, lain sare we kieu motor ampikeun heula sakitu usum bangsat. Keur tibra dihudangkeun lantaran melaan motor. Coba si miskin aya nu ngahudangkeun deuk nepi ka subuh gepek. Eueuh nu nepi ka hariwang. Bener ya? Nya, mata beunghar teh lain tujuan ngan lamun dibere tampa. Beunghar lain tujuan ngan lamun dibere tampa. Jadi pejabat itu lain tujuan lamun dititipan tarima. Sabab hirup manusia mah tong hayang tong embung. Lamun hayang dina teu jadi stres. Deukeut di dieu Cimahi. Aya rumah sakit khusus J. Abdi apal unggal ngaliwat ka dinya teh sok aya kolor-kolor partai. Kaluhur mah mokel bendera coblos. Anyar pemilu hari teh. Ari abdi dari Pak Ketua da osok gaul jeung politik resep miluan we turun tina mobil coblos ditewak langsung ke dokter suntik cenah suntik waras sing teh aing mah. Oh nah atuh cenah coblos-coblosan panya teh keur usum kampanye dok kunaon si eta jadi stres hayang jadi dewan ai rakyat ayeuna si eta teh sawahna beak mobilna beak ku pamajikan geus di TJ ari jadi henteu da rakyat ayeuna mah duitna dicapluk ai nyoblos kasih komeng. Kunaon make jeung gelo judulna hiji hayang. Padahal hirup tong hayang tong embung bebas.
lamun hayang dina teu dibere kecewa, lamun mung dina dibere bakal nolak. Mata kirupa tong hayang tong mung kumaha ceuk Allah we deuk dibere pek henteu ge kajeun. Da ari nu mere Allah mah pisalameteun, Allah teu mere ge pisalameteun. Ibarat ibu kunaon ku Allah teh dibeungharkeun, salamet keur ibu moal sombong ku harta. Kunaon ibu teu geulis, salamet ibu tina gumeulis. Da anu geulis mah punten, da ieu mah barudak Patrick mah loba ngencar peuting sarua jeung urang. Nu di jalan rok ponok teh eueuh nu ancur beungeut eueuh. Ibu buuk di bareureman rok pararonok, oh sarareksi atuh. Lol kuring teh om, check in om. Nya kitu pisan nya. Nya baru anggota Patrick kitu pisan nya di jalan teh geuning om, check in om, kitu nya. Wah, teu ngaraku eta mah. Cing teh moal cing teh teu apal TikTok. Oh, cenah ieu mah ustadna gerhana dipoto cenah montong rok ponok. Oh, cenah abdi teh keukeuh ngepen cenah ka ustadna teh kadang-kadang cenah abdi keur ngalayanan tamu ge di setel ceramahna. Rada gelo sia eta mah. Nya we neangan bendera partai. Tuluy dirokan sok cing teh hayang dipoto mah jepret teh foto. Tuluy kuring nanya. Cing teh kunaon gawe di nu kieu? Ceurik, Pak. Curik ditanya nu kitu mah sensitif. Kunaon neng bet gawe di nu kieu? Ceurik. Pertanyaanana dibalikeun. Cing teh boga inung bapak? Teu. Berarti yatim piatu. Boga salaki? Gaduh. Urang mana? Cimahi. Cing teh nempo fotona aya teu mengpeung abdi rek ka Cimahi cing teh ka Masjid Agung nya cenah bejanan anggota Patrick kitu. Cing teh nempo kumisna cing nempo fotona teh aya fotona teh di dieu. Ieu teh kikieuan teh bari ngakurkeun ieu teh. Jadi cing teh naha atuh boga salaki tapi neng gawe di nu kieu. Salaki abdi mah bawa dul buraong ukur bisa nyieun anak tapi ninggalkeun anak. Nyarenkeun ge teu ka KUA abdi teh jadi janda bodong tah darengekeun tah. Lamun deuk nyarenkeun langsung ka KUA ngarah itu boga surat janda urang boga surat duda deuk nikah teh diaku ku nagara. Ieu mah lain janji leos pamajikan diantep anak sadua-dua cinta neng teh gaduh murang kali gaduh dua nu hiji SMP nu hiji SMA biayaaneun Juni jeung Juli deuk ti mana inung bapak eueuh salaki eueuh deuk ti mana biayana ngarah kacak eta hate nya teuing cing. Cing teh eureun we atuh damal di nu kieu teh. Nah ada cenah abdi ge nyaho. Cing teh nyaho naon? Wala taqrabu jinah. Teu meunang ngadeuketan jinah, deukeut wae ulah komo jinahna. Geuning cing teh apal eta dalilna? Apal da siang mah abdi ngaos, ngan wengi mah kieu we abdi teh damel. Dipikir-pikir buah jamaah urang. Cing teh naon neng syaratna mun neng eureun gampang cenah akang da abdi ge alim kikian teh ngewah mun tukang surabi aya nu dijualna puguh surabina tukang martabak puguh nu dijual martabakna ari abdi cenah sebenarnya ngajualan naon eta cing teh naon atuh da teu nyaho eudeuh cing teh eureun bade naon syaratna tikah abdi ku AA mamanawian pendiri Patrick bade da abdi mah horoream keur mah jodoh leuir kudu kawin jeung nu kitu hoream. Ternyata urang teh teu bisa nuduh si eta naraka, teu bisa nyebutkeun salah tanpa urang mampu mere solusi. Maka solusi keur jelema nu bareng jeung Allah bakal nempo sifat batur, nempo kasusah batur, nempo ka teu balegan batur, nempo ka teu ceureugan batur. Bisa jadi batur salah karena urang nu teu bisa mere solusi ka batur. Ibarat pamajikan baeud lain ibu nu salah ieu tah. Mun ibu baeud ka salaki lain ibu nu salah, salaki nu salah, rasiko kurang, duit eueuh, kongkorong nu dicelok teh dipulangkeun, terus lipstik geus dicokelan ku bilik, wedak geus dekok tengahna, meujeuh ibu baeud teh jadi lain ibu nu salah. Ieu tah kaum lalaki. Matak lalaki yang ngarepan ibu-ibu keur baeud lain kudu sarua baeud sampeurkeun cokot duit 5 juta mah aya ieu teh acis 5 juta kanggo mama keur baeud dibere duit langsung nangkep lain teh tadi solusi Pak ieu teh solusi ngaranna matak jelema anu bersyukur ka Allah teu weleh kahirupanana jadi solusi dina harta jadi solusi keur batur dina sehat jadi solusi keur awakna dipake
dina ilmu, bersyukur ku ilmuna, katempo amal tina ilmuna. Tuh. Bener. Barudak Patrick gedek bersyukur tina keanggotaanana, minimal aya warga nu kabantu, minimal aya miskin nu katulung, minimal aya jelema susah nu katalang. Meungpeung urang jadi anggota Patrick teh anggota motor mararahal, cing sodako ge kudu mahal. Tong terlalu bangga motor nepi ka jutaan, motor nepi ka ratusan juta, ai sodako 10.000. Mending motor bebek sodakohna tapi gede daripada motor bodag sodakoh 10.000. 250 anggota abdi ge apal barudak Patrick teh lamun tina saanggota sabulan mere 100.000 kali 250 anggota geus sabaraha? Diajar ngitung, hayo. Karena bab duit mah lalaki mah rada hese, ibu tah. 100.000 dikali 250 orang. 25 juta. Satu kali pertemuan 25 juta, hampura 25 juta belikeun kana beas, belikeun kana sembako, legedet ka Bandung aya jelema musafir gebro, legedet ka Pangalengan aya yatim jeung miskin gebro. Tina duit seperti kitu engke kesan masyarakat, aduh barudak Patrick mah balager. Bener ya? Tah ibu ge sarua kudu boga ka era. Iya nu hadir teh aya 1.000. Lamun 1.000 barang bere dina poe ieu tong gede 10.000 kali 10.000 kali 1.000 jelema sabaraha? Sabaraha? 10 juta. Tuh 10 juta. Bikeun ka DKM. Pa DKM ieu ladang muharaman, ieu ladang pangaosan 10 juta. Ku DKM belikeun kana beas poe Jumaah ulem yatim jeung miskin. Tagogeun di dieu beres Jumaah bagikeun. Pangaosan ayeuna karasa ku jelema anu sangsara. Pan ayeuna mah pangajian teh can karasa ku batur karek urang babarak katakan engke balik ditanya di mana maneh pangaosan saha nu ceramahna nanagerhana kumaha kitu we rame geus we. Nepi ka teu karasa ku batur. Bener. Bener ya. Ibadah teh lain nu katempo, ibadah lain nu kadenge, ibadah manu karasa. Salat ibu karasaeun teu ku batur henteu. Maca Quran urang karasa ku batur teu. Alus maca Quran tapi naha jeung tatangga goreng. Alus maca Quran tapi naha dulur kasigeng ku omongan urang, berarti karek sebatas alus maca Quran, can alus ucapan saenggeus maca Quran. Alus maca solawatan, alus dimake nada, di hade-hade, karek alus maca solawat, can alus ucapan saenggeus maca solawat. Lamun bener jelema alus maca solawat, kudu alus ucapan saenggeus bersolawat. Jeung dulur akur, jeung baraya tarapasea, kasaha wae teu weleh ngahargaan. Itulah solawat ngawujud dina akhlak perbuatan. Aduh, geunaheun ieu ceramah loba nu ungeuk euy. Bari ungeuk teh teuing dikrobah teuing amekeun teu nyaho. Sadil bapa ge sarua. Ieu buukna salamar, ping-pingna kaciri, bujurna katempo gutak-gitak, lain ibu nu doraka, salaki nu bakal ditanya. Nah, hei salaki, nah ngadidik teh kana ditiungna, kitu tangke teh. Ngadidik teh salatna, ngadidik teh zakatna, ngadidik teh wiridanana. Hayu urang berubah, meungpeung tahun baru Islam geus berubah, tahun baru hate ge kudu berubah anu baru. Kayak ieu bapak-bapak bubar ti dieu teh bakal kitu ibu. Mah di jilbab. Mah netepan Isya. Mah tos netepan teh dikir. Ngan jigana pamajikan urang tuluy nempo perubahan urang bakal aneheun. Nah, maneh balik ti Cimahi jadi kitu. Da baheula mah tara saban geureus sugan ditiung atawa biridna atawa henteu ge tara ngomong, nah ini jadi robah kitu. Fanatik sih mah belegu. Eureun pangaosan teh lieur maneh mah. Lamun aya lalaki nu geus bisa merhatikeun ka ibu, bersyukur ayana ibu, bersyukur ayana pemajikan, bisa merhatikeun nepi ka alam akhirat, mah di jilbab, mah salat, mah sholawat, mah berjanji, mah tawasul, mah ngadoa, teangan lalaki nu kitu aya eueuh. Ha. Lamun di dia eueuh aya saurang nyengcen.
kabeh kompak Pak ayo Allah Allah berarti ieu tah ngan saurang asli tong dibukakeun kartu tuh genahnya Bu mata kelapat bersyukur makana nikmat urang hirup nikmat manfaatkeun atuh hirup teh di jalan Allah boga harta nikmat manfaatkeun di jalan Allah boga jabatan nikmat manfaatkeun di jalan Allah boga ilmu nikmat manfaatkeun di jalan Allah boga sagala rupa ge nikmat manfaatkeun di jalan Allah boga pamajikan ge nikmat manfaatkeun di jalan tuh pangluhurna adalah sehat panghandapna adalah harta pangutamana adalah agama naon hartina harta naon hartina sehat tanpa agama gaplah mubah eueuhna naonna matak nu paling utama kanikmatan adalah agama nolol tilu iman Islam ihsan iman Islam ihsan rukun iman seberiji rukun Islam rukun ihsan hiji iman Islam jumlahkeun 11 rukun ihsan hiji anta budallahu ka annaka tarahu anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah 5 jeung genep 11 11 tambah hiji 12 jug deuk ulin ka mana bae ge deuk ka kidul ka kaler ka kulon ka wetan ngan kudu dibawa angka 12 iman Islam ihsan lamun teu bisa mawa angka 12 cekolot baheula cilaka bawa nu 12 naon angka 12 teh la ilaha illallah kadar eta tata cara maca beda bae bae tata cara beda mah bae aya nu tungkul anu gideug aya nu mui sok mun milu tahlilan abdi pan sok milu tahlilan aya nu tungkul maca la ilaha illallah nah ada hudang-hudang dahar beres tahlil teh ditanya situ kumaha kesan pesan setelah tahlil kenah cenah euy tereh nya heuh deuk tereh kumaha dah hees ya teh mah aya oge anu maca tahlil teh bari ngagideug Bapak la ilaha illallah la ilaha illa aya cing teh mang nah digudag gideug teu tungkul tempo ku maneh nu tungkul mengadon sare jadi emang digudag gideug ngarah teu sare tanu paling bahaya nu muter illallah 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 sajam setengah gudag gideug nah ada batur dahar sia teh mah kot lungleng gitu. Cing terek dahar maneh moal cenah moal nah cing teh make jeung moal jiga nu keur nahan teu kuat cenah ngurul hayang ongkek cing teh boa maneh tahlil teh geus ngakan PSOP demi Allah cenah henteu cing teh bisi maneh teh ulah sok ngadaharan PSOP arak whisky Donald brandy heroin marpin ganja napja ulah cing teh dicare ku polisi teu cenah urang mah ngan lieur teh lain lieur ku eta EPT ngaku bener cenah euy ahli wiridan jiga urang mah tepung jeung Allah nah cing teh imane jadi rada gelo kitu saha jelemana nu tepung jeung Allah da urang teh jeung Allah mah engke di akhirat di dunia mah moal Bapak da Allah mah teu bisa kasat mata wah cenah urang mah bener demi Allah cing teh beleguk Nabi Musa gitu sanggupeun tepung jeung Allah cek Nabi Musa Gusti abdi nongol hoyong ningal gambaran salira Gusti cek Allah teh tempo panon poe serap Gusti nempo ciptaan kami nyebut serap komo nempo kami nu nyieun ieu maneh karek wiridan digudag gedeug nyebutkeun tepung jeung Allah talung urang cenah tepung jeung Allah daripada batur ditelepon Allah langsung geuning 2 tahun ka tukang ya Allah iraha Idul Fitri Jumaah nah cing teh kumaha teh bentukna Allah teh naon cenah ranyai dianggapna teh kicak-kicak Gusti eta mah kacida cing teh hirup maneh deuk nu tungkul deuk nu ngagideug deuk nu muih tetep ada nilai bersama Pak tetep aya nilai bersama tetep ulah ngageunggeureurkeun nu tungkul nu dibaca la ilaha illallah nu ngagideug nu dibaca la ilaha illallah nu muih ge nu dibaca mah la ilaha illallah sarua geuning angka 12 teh dina la ilaha illallah aya iman aya Islam aya ihsan jelema nu ihsan anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah moal paragbag status Facebook deuk tahajud OTW tahajud aral cepret foto alhamdulillah gelang dari suami 40 gram kumaha cek tetangga saha nu nanya
nanaonan dekul taraweh 5 poe jion status alhamdulillah taraweh kelima lancar kagenep ka 7 awas statusna si horeng eureun tarawehanana nanaonan dan nungaran isan ma anta budallahu ka annaka tarahu anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah cukup Allah nu nempo urang teh Pak geus teu hayang dihargaan batur geus teu hayang disanjung batur geus teu hayang dihormat batur naha jelema moal mungkin ngahargaan urang tanpa urang ngahargaan batur moal mungkin batur ngajian urang tanpa urang ngajian batur moal mungkin batur ngahormat urang tanpa urang mampu ngahormat batur lamun aya jelema nu menta dihargaan batur tuluy batur ngahargaan ka urang eta mah lain ngahargaan di tukangon meureupan bener gitu la ilaha iman Islam ihsan jadi rukun iman rukun Islam rukun sok bersyukur tah anu perlu ku urang dibersyukuri teh anu paling utama adalah iman Islam ihsan dina lapad la ilaha illallah aya nu disumputkeun moal pinter tanpa dipinterkeun moal daek tanpa didaekeun moal bisa tanpa dibisakeun moal alus tanpa dialuskeun berarti urang bisa urang pinter urang hebat urang bisa urang mampu aya Allah nu minterkeun aya Allah nu ngabisakeun aya Allah nu ngamampukeun jadi manusia mah kosong ulah sagala di aku kabehanana ge kudrot iradat ti pangeran bener Bu ibu geulis ku Allah digeuliskeun kuring kasep ku Allah dikasepkeun kumaha cicing aya nu ngomong kumaha Bu ke ibu geulis ku Allah digeuliskeun kuring kasep ge ku Allah dikasepkeun lol ceuk ibu kasep kitu eta ibu geulis kitu aduh nepi ka ngajekok kasep kitu emang ibu geulis kitu kumaha dek ngomong kasep dengan teh ibu geus kolot mun budak ABG mah nyebut kasep aya we joro-joi hate aya geus kolot kasep horoream teuy mong geus moal bisa ka olo kumaha matak disusul ka dieu ge tapi kan ibu kudu sadar boga salaki sakasep-kasepna kuring nana gerhana dituturkeun ke ibu teu sudi nah sabab ibu teh boga salaki aku tidak mau membela ibu da urang ge bakal boga pamajikan nya lamun budak ngora rada cumentil mah aya pantes Pak Ustad nano sorongeu atoh Pak lamun ini Pak Ustad sarangeu kuat hayang ngarudal kasih eta akhirna antukna jelema anu mampu bersyukur la ing syakartum la ajidanakum wala ing kapartum inna adzabi lasyadid jalma anu mampu bersyukur maka ku kami kanikmatanana dilipat gandakeun jalma anu kupur maka ingat siksaan nu kaceda peurih gedong boga teu ngeunah dicicingan sawah lega teu ngeunah dipelakan mobil naker tapi teu ngeunah ditumpakan beh dituna ge boga pamajikan geulis ge punten teu ngeunah cicingna rumah tanggana ku bawelna beak ti karep aya naon lantaran urang kupur ka Allah Rabbul mata kirup manggeus modal bahagia mah syukur ieu judulna syukuran barudak naon Pak Bu ieu teh grip mana deh Patrick oh Patrick paguyuban Tiger Rider cuma oh Patrick oh paguyuban mun urang hayang teh berarti kudu boga motor Tiger jadi lamun abdi hayang miluan grup ieu teh kudu boga motor Tiger sok kadiekeun kartu anggota pangmeulikeun ongko motorna aduh ampun ya oh Patrick teh paguyuban Tiger berarti ieu nu nyiptakeun EQ-na tinggi Pak asli sok oh Bapak Patrick jadi nama anu tersembunyi punya makna besar
seperti Nana ya. Sok Nana gerhana, orang mengatakan nah aya gerhana poek. Ibu jika nah hayang di baledoku ya ayo saha biar teu ngomong poek bele bade uih sok. Patrick nama itu tersembunyi Pak, tapi punya makna besar. Nana gerhana beda. Nana gerhana bulan orang mah ujung poek tuh. Gerhana pan loba jelema nanya nah aya gerhanaan lahirna keur waktu gerhana bulan matak nana gerhana pan kolot balom merengaran gumantung kejadian bulan Aprilia bulan Juni Julia Agustus Senin Neni Salasa Asa Rebo Abo Kamis Iis Jumaah bodak boga budak dua ngajuruna asa Rebo jeung Jumaah Sarboah mata kuringnya nana gerhana lahirna ke waktu gerhana mata IG Patrick tak iya mah bahasa iya mah hese diteguh Pak. Patrick lahirna bulan naon paguyuban Tiger Raider paguyuban tuh paguyuban guyub saragam mata kenu di kedepan teh lain saragam bajuna saragam eusi hatena paguyuban itu atuh guyub ya Bu, ibu kasih guyub nggak sana orang rek endit deui hah oh eta nu nyebut poek dua atau aing mah dicirian mau datang deui awas ampun ibu sing sarehatnya sing paranjang yuswa para rek milik dareukeut rizki anggang balai jauh cocobi nu rumah tanggana keruksak sing disakinahkeun nu gaduh sametan sing digampang mayarkeun anu udur sing disehatkeun malah mandar ibu anu teu acan menang jodoh sing diengal menang jodohkeun. Jadi palebah ngadoa eta mah urang ge sarua sabab sarua acan atuh ieu anggota barudak Patrick moga-moga paguyuban Tiger Raider mudah-mudahan paranjang yuswana para rak milikna dareukeut rizkina anggang balayeuna jauh cocobina malah mandar urang ditepungkeun kalayan tepung ku rahmat jeung pitulung mantena. Bapak mewah ibu sim kuring nana air gerhana sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumbur jemar siampurana paralun anu kasuhun meninggali nu dipamrih hampura anu kateda billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Nana izin kita akan berdoa bersama dengan teman-teman rekan-rekan dan berarti boleh bisa bergabung di tengah ya. Ya. Baik, alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama tentunya tausiah Bapak Akbar dari Ustadz Nana